Para mitra nuju ngabandungan dongeng nuju luna kasarung kasayang maung karangan Kiliksa ayeuna nincak bagian ka 52 para mitra. Teu karawas 52 episode nya ieu dongeng mugi-mugi tiasa dijadikeun hiburan pang beberapa mana. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberapa mana. Mangga nyangakeun we para wargi carios nyambung judulna Kasarung Kasayang Maung. Ye dongeng nincak bagian ke-52 ari usum tigerat cenah naon paceklik tigerat teh para mitra sadaya hanya paceklik kene we gitu tigerat teh keur sagala kurang gitu nya para wargi. Aduh karena panen masih kene jauh atuh cenah ieu persediaan cenah ieu di goa geus mimiti ngurangan tigerat segala kurang tos sagala kurang tigerat upami masih kene nuju kadinya mah henteu sebat tigerak paceklik teu acan disebat tigerat tapi poin tigerat tos sagala kurang tos teu aya ieu persediaan namina tigerat cenah we ka paceklik kacida. Aduh mangga dongeng nu judulna Kasarung Kasayang Maung karangan Kiliksa dina bagian ke-52 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu dongeng urang lajengkeun upami teu lepat dongeng kamari parantos dugi kanalika Mang Itok teh jag-jag deui samalih nuhunkeun barang tuangnya ka bojona. Nyata ka Wilani nuhunkeun daging hayam seueur teh sareng hayam udud keretek anu ngeunah kitu. Mangga urang lajengkeun dongeng enteng judulna Kasarung Kasayang Maung karya Kiliksa. Barang ngadenge nu jadi salakina aya pamenta. Bunga taya papadana pikeun Bilani atuh harita ge manehna ngomong. Heueuh syukur Kang Itok. Keun segala pamenta Kang Itok bakal dilaksanakeun ku kuring. Pek dagoan heula sakedeungnya. Rek meuncit heula hayamna. Teu panasaran masing rek beak hiji ge ku sorangan. Asal Kang Itok jag-jag deui. Ceuk Bilani bangun kacida atohna ngadenge pamenta Mang Itok kitu. Oh bener lah ni ah. Rek dibeakeun hiji ku kami. Lantaran kami teh geus kacida waasna yeuh ku sop hayam. Leuh, sok buru-buru pigawe lah ni. Nya arek ieu ge Kang Itok. Pek we sing jongjon-jongjona ngajak-jagkeun suku kadinya nya. Jawab Bilani. Terus kaluar ti imahna. Maksudna rek nyayagikeun ka hayangna Mang Itok. Ari Mang Itok harita geek diuk ditepas hareup bari ngadagoan asakna sangu. Barang keur jongjon ngalamun. Bari molohok nempo langit kurunyung aya nu datang horeng teh Mang Ucin. Atuh kacida Mang Ucin ngarasa bungahna. Nempo kaayaan Mang Itok geus kaduga ngadaweung. Pok Mang Ucin nanya bangun nu bungah pisan. Uluh. Geuning geus kaduga hudang ayeuna mah Mang Itok. Aduh muni asa ngimpi nempo Mang Itok jag-jag deui teh. Kumaha geus teu aya nu karasa Mang Itok? Cek Mang Ucin bari gek diuk dina tungtung golodog gigireun Mang Itok anu diuk dina bang barung. Cager kuring teh na Mang Ucin. Malah geus teu anu karasa ka nyeri teh. Kajabat ti lapar we hayang dahar jeung hayang udud deui. Ari Mang Ucin geuning aya di lemur ieu teh. Naha teu usaha poe ieu teh. Apaan biasana Mang Ucin teh panggetolna lain? Cek Mang Itok. Bari neuteup ka Mang Ucin nu keur nyerengeh jiga nu gumbiranaker. Teu usaha kuring teh aya Mang Itok. Ari sabab keur boga pagawean di imah. Kuring teh keur kuriak minang kana mah nyaeta keur ngaroma kanang hayam. Sajabat kitu kuring teh teu geunah rarasaan inget wae ka Mang Itok, kumaha koyak ieu buru-buru we ka dieu kuring teh. Da kitu silsilahna Mang Itok. Cek Mang Ucin nyaritana teh bari neges-neges kana sakujur awak Mang Itok anu kaciri jiga begang pisan. Ari Mang Itok pok nyarita deui ka Mang Ucin. Oh syukur atuh ari Mang Ucin boga pikiran kitu mah. Lantaran sanyana mah kuring oge kacida ngarep-ngarepna ka Mang Ucin teh.
Ari ayeuna hidang datang ka kuring teu karana dionang atuh puguh we kuring teh kacidang ngarasa bungahna sabab aya hiji perkara nu rek dicaritakeun ka Mang Ucin. Tapi ulah di dieu nyaritana bisi aya barudak hayu urang di jero Mang Ucin, ceuk Mang Itok bari terus pindah ka jero. Mang Ucin kalacat unggah ka imah sarta terus diuk pahareup-hareup jeung Mang Itok. Sanggeus duanana dariuk kalayan tarapti, pok Mang Ucin nyarita ka Mang Itok. Hai, nah aya picarita naon Mang Itok teh? Asa rareupas ngadengena kuring mah. Cing bejakeun ka kuring Mang Itok, cek Mang Ucin bari neuteup ka Mang Itok, manigeus teu sabar pisan. Nah make kudu ngarasa reuas sagala rupa. Teu kudu reuas-reuas, da kuring mah moal nyaritakeun nu pikaruaseun ka Mang Ucin teh. Tapi kuring mah ngan saukurek nyaritakeun hiji lamunan anu cantang tu kaalaman. Ku kuring. Jadi ari lamunan kuring teh kieu Mang Ucin. Lamun dina hiji waktu kuring diperangkeun pae miheulaan Mang Ucin. Kuring rek amanat ka Mang Ucin. Sangkan dipangmencitkeun domba sarta dagingna kabeh kudu dibagikeun ka sararea. Omat sing walatra ulah aya nu kawa teu kabagean ye. Ngan ku Mang Ucin kudu diperhatikeun sangkan anak pamajikan kuring ulah ngadahar. Tangan sakitu we pamenta kuring Mang Ucin. Cek Mang Itok bari neuteup ka Mang Ucin nu keur colohok bengong mata simeuteun. Lantaran caritaan Mang Itok teh kadengin aku Mang Ucin kacida matak heran. Kaget tur heran pipikiran Mang Ucin. Sedeng kaayaan Mang Itok dina waktu nyarita estu jiga jag-jag waringkas pisan. Tapi sanajan ngarasa heran oge, Mang Ucin teu nemongkeun semu ka Mang Itok kalah kapok nyarita. Wah, ulah nyaritakeun kitu Mang Itok. Lantaran apaan katempona ku kuring mah, Mang Itok teh cenghar. Jadi teu aya tanda-tanda nu netelakeun Mang Itok bakal tereh mulang ninggalkeun kuring. Jeung deui isoa, umur-umur kitu Mang Itok. Eta mah urusan pangeran, lain urusan urang. Keun urang sangakeun we ka mantenna nguruskeun umur mah. Lah, tong nyaritakeun kitu barina ge yeuh. Caritakeun maka senangan ayeuna. Kumaha kira-kirana awak sehat henteu na? Atuh sakedeung deui meureun Mang Itok teh bakal barang tuang anu raos kitu. Tong lah, tong ngobrolkeun kitu, urang ngobrolkeun sejen we ayeuna mah lah. Ceuk Mang Ucin nyaritana teu jiga-jiga nu heran. Hi, ari Mang Ucin. Ceuk kuring ge lamun ieu mah lamun. Yeuh. Tapi sok sanajan ngalamun ge kuring mah hayang ngadenge kasanggupan Mang Ucin. Nah sanggup atawa henteu kira-kirana ngajalankeun pamenta ti kuring. Nya ari memang geus kajadian kitu mah tang tuku kuring bakal dilaksanakeun Mang Itok. Pamenta teh. Tapi sanajan kitu ge kuring mah teu ngaharepkeun kajadian kitu teh. Anggur mah gerajag-jag Mang Itok teh ngarah bisa buru-buru moro deui kaleuweung kawas baheula. Kuring teh kacida ngarasa ti iseunana ari Mang Itok gering teh. Atuh komo lamun leuwih ti gering asa cuang cieu ngan sorangan we kuring teh kitu. Cek Mang Ucin bari ku siwel ngaluarkeun dompet bako. Terus manehna nyieun rokokna di dijieuna ge para mitra nyaeta tina daun kawung kolobot teh. Geus kitu terus mulenyun udud itung-itung keur ngababaraha teh. Nucus cos teu pararugu. Lantaran sanajan di henteu-henteu oge Mang Ucin teh geus ngarti kana kaayaan Mang Itok nu sabenerna. Sabab ku Mang Ucin ayeuna geus kaharti. Maksud caritaan Mang Itok anu peuting teh. Waktu Mang Itok ngobrol nyaritakeun amanat ka Mang Lebe jeung Kabah Ao, katut ka Mang Ucin kungsi nyaritakeun perkara panon poe nu keur tunggang gunung. Malah Mang Itok kungsi nyaritakeun yen sanajan ayat saang ogengan saukur cahaya layung anu ngan sakedeung waktuna anu saterusna bakal poek mongkleng buta rata sarta panon poe bakal surup katukangeun gunung. Tah ieu teh hiji silip, hiji siloka anu ngan saukur para mitra sadaya nu bakal tumiba ka Mang Itok anu ayeuna jiga jag-jag waringkas. Boa-boa ngan saukur sakedeung lir ibarat saangna layung anu saterusna mah Mang Itok teh bakal surup. Ari Mang Itok sanggeus ngadenge kasanggupan Mang Ucin pok nyarita. Sora tatag bangun anu gumbira pisan.
syukur Mang Ucin, syukur lah. Kasanggupan Mang Ucin ku kuring katarima pisan. Lamun geus kieu mah kuring teh memeh datang aja ge geus ngarasa tenang kuring teh nya. Sarta kuring moal ngarasa honcewang dina ninggalkeun lemur. Sakali deui nuhun Mang Ucin ari sanggup mah. Cek Mang Itok bari neuteup beungeut Mang Ucin. Jiga nu hayang seubeuh bisi moal panggih deui jeung Mang Ucin. Nya sami-sami nuhun atuh Mang Itok. Sabab lamun teu daek silih belaan jeung tetangga rek jeung saha deui atuh. Ngan disagigireun ti eta kuring rek amanat ka Mang Itok. Bisi kuring diparengkeun paeh miheulaan Mang Itok. Omat pangmencitkeun hayam 7 sarta kudu dibagikeun ka sabageus lemur sing walatra. Dah kitu amanat kuring teh Mang Itok. Kumaha sanggup ngalaksanakeunana? Cek Mang Ucin bari malik neuteup ka Mang Itok. Caritaanana sabalang bentor estu janji disada. Teu ieu dipikir heula. Ari maksudna mah itung-itung ngajalanan ka Mang Itok sangkan ulah ngobrolkeun perkara nu daria bae. Tapi hanya kal sakali ieu mah Mang Itok teh geus teu hayangeun heureuy, malah ngadenge caritaan Mang Ucin teh. Mang Itok meni ngarenyag. Sanggeus molohok sakedeung pok Mang Itok nanya ka Mang Ucin, "Har. Nah, geuning Mang Ucin teh kalah ka malik amanah. Rek waya kumaha Mang Ucin paeh? Rek beurang atawa peuting?" Cek Mang Itok bangun kacida kagetna. Mang Itok teu boga sangkaan yang Mang Ucin teh ngan sakadar tamak bau sungut wungkul nyarita kitu sote. Ai Mang Itok, kuring mah karek ngalamun kitu sote Mang Itok. Lantaran munguh ajal manusia teu bisa ditangtukeun ku urang datangna. Malah aya papan babasan kolot geuning anu unina kieu hirup katungkul ku pati paeh teu nyaho dimangsa kitu. Jadi ari dina hate urang mah ngarasa yakin yen paeh teh bakal kitu lantaran salirana katungkul ku pati. Tapi paeh teu nyaho dimangsa hartina mah iraha-irahana urang teu nyaho. Eta mah rusia pangeran Mang Itok. Tah, jadi tadi ge kukuring disebutkeun hirup katungkul ku pati paeh teu nyaho dimangsa. Ari eusi-eusina mah eta teh jadi urang kudu hirup ati-ati kitu ku laku lampah nu sampurna. Eusi-eusina mah kitu Mang Itok. Tapi lah ngan anu puguh mah hirup manusia teh ngan saukur sapoe sapeuting kitu nurutkeun pamikir kuring Mang Itok. Nah, geuning teu puguh Mang Ucin mah piraku hirupna manusia ngan sapoe sapeuting. Apaan kuring nepi ka poe ieu geus ampir 40 tahun umur teh. Malah poe Ahad hareup kuring teh bakal nincak kana ulang tahun 40 menak tahun gitu tah. Ti mangsa kuring nu kaliwat teh geus 40 tahun. Tapi na ari cek Mang Ucin ngan sapoe sapeuting teu ngarti kuring ieu. Cek Mang Itok bari garo-garo teu ateu. Ngadenge caritaan Mang Ucin kitu. Ieu maksud kuring mah Mang Itok bila ieu. Umur manusia teh ngan sapoe sapeuting. Lantaran teu aya deui waktu sajabat ti beurang jeung peuting. Jadi lamun urang rek pinanggih ajal, lamun teu beurang nya ti peuting meureun. Lamun teu ti peuting nya ti beurang meureun. Lantaran nu disebut minggu bulan jeung taun mangan sakadar hitungan manusia wungkul. Kitu cek kuring mar bodoh gitu Mang Itok. Cek Mang Ucin niru-niru Mang Lebe basa pidato di pengajian. Hari Mang Itok pok nyarita deui. Tuh ingat lamun kitu mah. Nya jiga nama bener caritaan Mang Ucin teh. Lantaran kuring ge lamun teu paeh ayeuna pabubeurang nyangke peuting meureun. Cek Mang Itok bari ngusapan kumisna. Nya kitu tah. Tapi geus lah ulah nyaritakeun perkara nu kitu mata kukurayeun bulu punuk Mang Itok. Ayeuna mah da geus puguh Mang Itok teh jag-jag. Kuring ngarasa regreg ari geus kieu mah. Tangtu isuk pageto bakal rame deui ngobrol. Ari jeung Mang Itok mah tah kulantaran ayeuna rek balik heula kuring teh gampang we engke pas sore ka dieu deui nya ngobrol jeung Mbak Aoknya. Kitu atuh nya Mang Itoknya, kuring amitan heula nya. Kehola ya Mang Ucin.
hari pamajikan kuring keur ngulup hayam jago mending urang dahar heula bareng nya kuring. Puguh we ari kabita mah. Kabita na mana taku ku ngulup hayam deh. Mang Itok. Tapi kuring teh boga keneh hanca pagawean saeutik. Keun lah sejen waktunya. Ngadonahar ngariung ke. Permisi Mang Itok. Cek Mang Ucin. Kituna teh bari jung nangtung terus turun kaburuan. Atuh Mang Itok teu bisa ngahalangan deui. Kalah pok nyarita bangun handeul pisan. Oh, nyari maksa mah jung we atuh. Ngan ke pas sore kudu ka dieu nya. Ajakan Mang Lebe jeung Bah Aok ngarah rame ngobrolna ari ngariung mah nya. Ceuk Mang Itok bari neuteub. Bari jeung neuteub teh dina carita-carita anana. Aya pamenta sangkan Bah Aok katut Mang Lebe karumpul. Atuh para mitra sadaya, geus kitu mah sanggeus nangtung di luar pok Mang Ucin ngajawab heula sama me Indi. Oh nya tong salempang Mang Itok. Nangtung ke sore kuring bakal ka dieu deui. Ayo atuh Mang Itok ah. Cek Mang Ucin bari leos ninggalkeun Mang Itok sorangan. Sanggeus eueuh batur Mang Itok der ngalamun sorangan. Pano neuteub kana langit anu harita dihias ku mega anu ancal-ancalan. Hate asa kosong melongpong taya isian. Pipikiran kumalayang kana soal-soal nu teu umum jeung batur. Soal-soal nu teu parok jeung batur. Malah make jeung mikir kana soal kahirupan alam siluman sagala rupa. Sanggeus ngahuleng setengah jam, para mitra sadaya kurunyung aya nu datang. Horeng teh anakna nu datang teh. Barang datang-datang teh anakna pok nyarita. Bapak, nah ngalamun sorangan wae. Uing ge geus lilat orang ngalamun ye. Miluan uing Pak. Cek anakna bari gek diuk gigireun bapana. Terus ngajentul teu nyarita deui ciga nu heueuh keur ngalamun. Mang Itok meuni nyeredet nempo. Nyeredet hatena nempo caritaan anakna. Nu matak dedengieun ngadengena teh. Sanggeus narik napas panjang pok Mang Itok nyarita bangun ka cidang halasna. Ujang anak bapak. Ulah kitu nyarita teh Ujang. Lantaran nu sok resep ngalamun teh matak tarang ngalaman. Sabab waktu teh ngan beak dipake ngalamun bae. Mending ulin ka ditu sing suka bunga, Ujang mah ka ditu jig. Cik Mang Itok bari ngusapan sirah anakna bangun dedeuna keur. Mending bapak tadi ngalamun sorangan. Uing ge capek ulin teh Pak. Yang reureuh bari ngalamun jeung bapak. Ih, ari Ujang becoknya nyahoanan hirup teh. Bapak mah lain ngalamun, lantaran rek ngomong ge dauh batur atuh. Jadi bapak ngomong sorangan sarua jeung manusia teh jejeg meureun nu euslem. Lantaran nu sok ngomong sorangan teh nu euslem ngaranna. Cek Mang Itok bari neuteub ka anakna nu bawel ngalah ka bapak. Oh, jadi manusia nusok ngomong sorangan teh teu bagelo nya bapak. Lamun kitu bapak teh bagelo meureunnya. Antaran puting kahalang. Uning, basa puting. Bapak ngomong sorangan mau dimolotot. Uing meuni sieun, Pak. Nah tuh bapak teh make gelo kawas teu hidung bae. Cek anakna. Bari rada ngised diukna ngajauhan bapana. Lantaran disangka ku anakna mah bapana teh gelo. Sabab waktu Mang Itok sasar ngomong sorangan. Waktu keur gering anakna ge nyahoeun. Mang Itok meuni gogodeg ngadenge caritaan anakna sarta pok ngomong deui. Ih, ulah salah sangka Ujang. Bapak mah ngomong sorangan sote keur ngapalkeun ilmu harita teh. Lantaran bapak teh geus aya deui anu mere ilmu anyar nu kudu buru-buru diapalkeun. Geuning ngapalkeun ge anu maca tarik sorangan teu disebut gelo Ujang. Mun sakola ke Ujang sakola terus ngapalkeun sorangan bari maca nyaetu narabas kitu pan teu disebut gelo teteh. Geus lah ulah nyaritakeun nu matak lieur lantaran Ujang macan waktuna mikiran nu kitu. Anu jawab pertanyaan bapak. Ari Ujang tadi tes di mana? Nah, ti isuk menikah ka tempo ku bapak. Heuh, Pak lah. Ongko uing teh sieun ari ngadengekeun ngobrol gelo teh nya. Tadi uing teh tas moro Pak. Aduh, nu capek Pak moro teh. Coba suku ditarajong sira uing didagor di Pak. Ah, pokona mah uing teh rame moro teh. Pokona mah moro lah uing teh.
cek anakna bari ngarampaan sirah nu karasa keneh nyeri. Nah moro naon atuh make jeung tidak gor segala rupa. Nah didagor-dagorkeun sirahna. Jadi dan kealaman ku bapa mah salila sok moro can pernah tidagor bapa mah. Lamun ditajong kana tunggul atau kana batu mineng bapa teh dina soal lumpat eta mah. Cek Mang Itok bari ngilu ngarampaan sirah anakna, pok anakna ngajawab. Uing teh morona ka kolong, Pak. Lantaran si Jagor ada embungeun rek dipunci teh. Kumaha manehna lumpat ka kolong, imana palebe. Terus ku uing di boron tapi ka beunang nya ka sira uing barenya walau tidak ada lagor kana darurung imah, Pak. Cek anakna bari ngagoledag dina lahunan bapana kacida pisan ogona. Moro hayam ujang teh. Paingan atuh tidak ada lagor sagala. Ari morona di kolong mah ujang saha morona jang? Uing moro teh sorangan, Pak. Sabab si emak mungun diajak moro kalau ka si emak indit ka warung tuh da. Ari bapa lamun moro sok jeung saha, Pak? Hari sabenerna mah lamun disebut moro mah kudu kulobaan jang. Tapi memang bapa ge lamun moro sok sorangan bae. Mudag meureun paribasananya. Mudag bibaseuna teh ari ku sorangan mah lain moro. Uing mudag uing teh lain moro. Ari angeun hayamna bisa asak can, Pak. Bisa yang dahar uing ge bae. Lantaran ti tadi can dahar uing teh, Pak. Cek si anakna bari ngorejat hudang. Terus melong kabeungeut Mang Itok, atuh ku Mang Itok dijawab. Itu Bapak gitu nyaho, lantaran can empo Bapak ge. Kajung tuh tanyakeun ka emak ku ujang sorangan. Lantaran Bapak ge sarua geus lapar ongko. Cek Mang Itok bari nunjuk ka dapur. Anakna teu nyarita deui. Harita teh terus dereg-deg lumpat ka dapur rek nanyakeun ka indungna. Sanggeus aya di dapur teu ngomong deui. Gawe nangan culang cileung we nempoan kaayaan di dapur. Sanggeus kira-kira kaharti terus nyampeurkeun deui ka Mang Itok. Pok nyarita laporan minangka nama meureun. Geus asak, Pak. Mun tinggal ngakutan wungkul meureun. Wah pindah ngalamunna ulah di dieu, Pak. Keun angeun hayamna urang akutan ku uing nya. Cek anakna bari dereg-deg lumpat ka tengah imah. Mang Itok teu ngajawab harita kalah jungnang tung lalaunan. Terus pindah diukna ka tengah imah. Barang breh tetela Bilani geus siap-siap nyadiakeun dahareun ka hayangna Mang Itok. Barang geus tarap tipisan sok Bilani nyarita ka Mang Itok nu harita geus ngajemprak silap. Sok geura dahar kadinya Kang Itok. Kitu lain ka hayang teh. Tah di sop kieu aya hayamna nya ngarah ngeunah di daharna. Cek Bilani bari ngawadahan sangu keur Mang Itok jeung keur anakna sakalian keur manehna deui. Ari Mang Itok pok ngajawab bangun gumbira pisan. Bener kieu pisan ka hayang kami Gelani. Sok ujang geura dahar bareng jeung bapa rajag-jag teu lapar teuing geus dahar mah. Cek Mang Itok bari habak barang dahar bangun nikmat pisan. Sararea gebrak dalahar ngariung saanak pamajikan bangun kacida ponyona. Kacaturkeun para mitra. Sorena kaayaan meuni bengras mata kelar mata kuaas tur pikaresepeun. Panon poe nu ampir surup cahayana meuni koneng umyang lir cahaya emas sinangling. Manuk-manuk meuni recet di sarada namahan betah tumaninah ngumara di pawanangan. Angin leutik ngahiliwir nebak dang dauna nu keur ting arulang jiga ngagupayan. Sora ting keresek lalaunan pas lang jeung sora manuk. Tapi sanggeus panon poe surup kaayaan ngadadak deui. Jadi roba. Manuk-manuk nu pikaresepeun teh jadi areuweuh geus teu kadenge di sorana. Minangka gantina meuni reang sora tongeret. Atuh di sakuriring lemur teh reang sora gagak. Mata klewang sumoreang. Katurug-turug cungungung kadenge sora anjing nu babaung. Hawar-hawar ti kajauhan. Tapi lila-lila bet jadi ngadeuketan ka lemur Cihanjuang. Manuk siit uncuing jeung manuk tuweuh ngadadak reang di sarada patemalan jeung pada baturna. Kaayaan lemur Cihanjuang nu tadi matak pika betaheun ayeuna jadi sabalikna.
Sora manuk gagak jeung koreak matak maruringkak bulu punuk. Manuk siit uncuing mata ketire jeung mata keung. Malah sora anjing babaung matak geuman pikasieun. Hate urang lemur Cihanjuang. Nu tadi barerag saruka bungah teh ngadadak jadi murengked. Anu ngadaraweng dina bang barung paheula-heula arasup ka imah. Berag berig berug narutupkeun panto jeung jandela. Nu saterusna ngadedempes di jero imah teu wani kaluar. Ari Mang Itok katut Bilani jeung anakna harita keur ngarariung di tengah imah bari ngobrol. Teu lila pok Mang Itok gadenge nyarita ka Bilani. Lani daina awak kami teh geus asa jagjag jeung teu lalieur teuing kami teh hayang sare nu tibra tur tumaninah jeung hayang ulah kaganggu ku batur. Tah kulantaran kitu pangsirean kami teh rek pindahkeun we ka kamar ayeuna ieu nya. Kami rek sare sing tibra ngarah teh jagjag. Lamun aya Mang Ucin jeung Mang Lewe datang ka dieu mah geuingkeun we nya. Cek Mang Itok bari netep ka pamajikanana. Pok Bilani nyarita kalawan budi nu marah mai pisan da puguh ngarasa bunga nu taya papadana nempo salakina jagjag deui. Heueuh bener kitu nya. Keun urang pindahkeun ayeuna keneh ngarah teu kagiriding ku barudak. Ujang bantuan mau anggal Jang. Cek Bilani bari terus ngakutan tempat pangsarean Mang Itok ka kamar. Ari anakna teu cicingeun terus ngakutan anggal mantuan indungna. Sanggeus beres Pok Bilani nyarita ka Mang Itok. Tuh geus beres Kang Itok. Sok geura sarekeun ngarah tereh jagjag. Ari sare tibra mah lantaran cekolot ge panyakit teh datangna dina waktu keur sare. Malah cager teh sabuat urang ge sare ge cager deui. Tah kulantaran kitu sok geura sarekeun. Cek Bilani bari ngebutan tempat sare Mang Itok. Lani heug lah. Tapi kade pohonya mun aya Mang Ucin jeung Mang Lebe kami geuingkeun nya. Cek Mang Itok bari terus asup ka kamar sare. Teu lirareup Mang Itok peureum teu malire deui ka anak jeung pamajikanana. Bilani teu nyarita deui harita teh kalah terus nyebutan Mang Itok ku samping kebat sababaraha rangkep. Bisi Mang Itok tiriseun. Sanggeus Mang Itok kacirina sare tibra, terus Bilani kaluar ti kamar. Jek diu di tengah imah pahareup-hareup jeung anakna bari ngadaguan peuting. Terus Bilani ngajak ngobrol lalaunan ka anakna. Sorana ampir-ampir teu kadenge lantaran sok sieun kagandengan ka Mang Itok nu keur sare tibra. Atuh teu bisa dicaritakeun obrolan Bilani jeung anakna mah. Kira-kira sajam ti harita. Trok-trok panto imah Mang Itok aya nu ngetrokan ti luar bari pupuntenan. Horeng eta teh Mang Ucin anu ngahaja datang rek nyorong ngiru ngobrol ka Mang Itok. Kacang ku Bilani disampeurkeun sarta brai mukakeun panto bari pok nyarita. Euleuh geuning aya tamu, mangga caralik Mang Ucin. Sareng saha deui Mang Ucin teh? Cek Bilani mukakeun panto sarta panoneuteub kanu araya di luar nu narangtung. Tukangeun Mang Ucin. Nu katempongan ngabeleg-begna wungku da poek pisan. Iya apaan sareng Mang Lebe ka dieu teh? Malah bah oke jeung Rona duaan. Maksud ngahaja datang tadi teh rek ngadon ngobrol we jeung Mang Itok. Lantaran tadi beurang geus janji, cek Mang Ucin bari kalacat unggah pangheulana. Terus dituturkeun ku sararea sarta panto ditutupkeun deui ku nu paneuri. Teu lila Pok Bilani nyarita deui. Oh, geuning seueuran ieu teh nya. Nuhun atuh Mang Ucin ari kersa mah ngababerah ka Kang Itok. Mangga caralik we sadayana. Ulah ditepas tiris urang sakantenan we di lebat bumi. Cek Bilani bari terus ngaleos ka tengah imah. Sarta gek diuk dina urut tadi. Ari semah guk gek dariuk ngariung dina samak nu geus sadia ti beurang keneh. Sanggeus sarerea marangih tempat diuk nu alus Pok Mang Ucin nanya ka Bilani. Ari Mang Itok ka mana Bilani? Nah geuning teu katingali aya di imah ieu teh. Kumaha teu kanceu deui panyakitna? Cek Mang Ucin ngamimitian muka obrolan jeung pribumi. Atuh Pok ku Bilani dijawab. Aya Kang Itok mah Kang Ucin. Manehna tadi teh hayang sare tibra cenah. Tapi hayang di kamar ngarah teu kagiriding ku budak. Lantaran hayang jongjon sarena. Tapi lamun Mang Ucin geus datang geuingkeun cenah kitu talatahna teh Mang Ucin. Jawab Bilani bari neuteub ka semahna. Sedeng dina hatena mah Bilani teh teu tega lamun ngageuingkeun Mang Itok nu keur sare tibra. Atuh Mang Ucin Pok nanya deui.
Oh nyari guys ayaang sarema jika tereh waras Mang Itok teh tapi wayah kumaha sarena Mang Itok teh kira-kira 6:30 meureun da asa teu acan lami sarena teh Mang Ucin tadi teh ari ningali kana rengkak paripolah nama jika nu jag-jag waringkas Kang Itok teh malah make nawar sagala rupa daharna oge cenah sayang sop hayam nya terus kukuring teu dilaksanakeun bakat ku bungah nempo salaki rek waras deui ari pek teh nya daharna meningali med bangun nu ponyo tak ayeuna pas sore hayang sare cenah tibra kitu cek Bilani terangkeun kaayaan Mang Itok puguh sarerea nu hadir meuni aratoheun ngadenge katerangan Bilani tapi sajeroning kitu Mang Ucin kalah ngarasa hariwang hate ngan teu ditemongkeun ari kanu sejen mah bisi matak ngabarubahkeun terutama ka Bilani pok Mang Ucin nyarita semu gumira di jieun-jieun oh nya nuhun ari kitu mah tuh sugan we Mang Itok teh bakal jag-jag deui saterusna tapi kumaha teh Mang Lebe nageuingkeun atawa ulah Mang Itok teh nya lantaran lamun teu dihudangkeun bisi salah di urang deui saban amanat ka Bilani sangkan dihudangkeun lamun urang geus daratang cek Mang Ucin bari ngareret ka Mang Lebe gancang ku Mang Lebe dijawab nya memang salah lamun ngahudangkeun nu keur sare tibra komo ieu kakara ayeuna bisa tibra sarena tapi salah lamun pamentana teu dicumponan ku urang apan pamenta teh sarua jeung amanat ayeuna mending urang geuingkeun we Mang Itok bisi hayang ngobrol jeung urang sarerea kumaha satuju Mang Ucin oge abah satuju ceuk Mang Lebe bari rutret ka Mang Ucin ka Bah Aok ari nu pangheulana ngajawab Bah Aok ya ari pikeun abah mah kumaramena we Mang Lebe rek dihudangkeun abah satuju atuh lamun moal dihudangkeun mangga deui eta mah kumaramena we abah malah cek Bah Aok bari ngareret ka Mang Lebe terus tunggu jika nu hoream nyarita Mang Lebe terus ngareret ka Mang Ucin sarta pok nyarita nuhun atuh bah ari kitu mah ari Mang Ucin kumaha kira-kirana cek Mang Lebe bari neuteup kana beungeut Mang Ucin nu harita jiga layu oh jigana kuring ge kitu Mang Lebe tapi supaya buru-buru aya hiji katangtuan kuring ngek milih digeuingkeun bae lantaran asa moal matak jadi goreng da geus amanat ka Bilani sangkan digeuingkeun lamun urang geus datang kitu ti kuring Mang Lebe cek Mang Ucin nyaritana jiga nu geus teu sabar lantaran dina pipikiranana geus timbul hiji kacurigaan sok sieun Mang Itok nyaan sare lantaran waktu ngobrol jeung manehna basa ti beurang loba carita anu aneh nu ngandung sinang siloka oh kitu we lah Bilani kuring desanya nama lain teu karunya ka Mang Itok teh tapi kulantaran geus aya janji pasini pasang subaya cenah jeung Mang Ucin rek ngobrol kitu ti tadi teh kapaksa we rek ngawani-wani maneh ngageuingkeun lain hartina kuring teu ngahargaan ka Bilani jeung ka Mang Itok tapi ripikeun ngahudangkeun mah ku Bilani bae kadinya kumaha teu kabotan Bilani lamun Mang Itok digeuingkeun cek Mang Lebe bari neuteup kana beungeut Bilani atuh nu ditanya kitu teh mangku Mang Lebe pok Bilani teh ngajawab ih teu aya waglanana Mang Lebe mangaku abdi bade digeuingkeun Kang Itok teh nya cek Bilani nyarita kituna terus nangtung tuluy asup ka kamar maksud rek ngageuingkeun Mang Itok barang geus aya di kamar terus diguyah-guyah Mang Itok tapi kacida Bilani ngarasa kagetna lantaran tete lapisan awak Mang Itok teh oyag kabeh malah awakna karasa tiis meuni camewek teu beda jeung mayit atuh Bilani ngoceak bangun anu kanyanyerian Kang Itok aduh teu sangka Kang Itok bakal ngabobodo ka kuring Kang Itok cek Bilani gabrug ngarontok ka Mang Itok nu geus ngagoler jadi banusan awakna karasana tiis jeung ngajolopong jiga nu sare tibra ari nu araya di tengah imah barang ngadenge Bilani ngajerit meniting gurubug bakat ku kaget terus sarerea silih reret bari jajantung dagdigdug di jiga nu tutunggulan sanggeus rada lila pok Mang Ucin nyarita be cilaka Mang Lebe buah-buah Mang Itok teh ye cek Mang Ucin nyaritana teu diteruskeun lantaran ti kamar kadenge Bilani ceurik meuni aluk-alukan jiga nu kanyanyerian terek nyeri kumaha atuh ditinggalkeun maot kudu jadi salaki
Harimang lebek pok nyarita bangun anu gugup ngadenge aya nu cerik teu pupugu. Oh, ayo urang tempo atuh Mang Ucin. Bisi aya nu teu dipiharep, ayo Mang Ucin. Cek Mang lebek bari jung nangtung terus nyamperkeun ka Bilani. Nu keur ngagukuk cerik bari ngagugulung layon Mang Itok. Barang serog ka jero kamar sararea carolohok bengong mata simeuteun. Satengah teu percaya kana tetempoan sorangan. Sajong-jongan mah taya nu wani nyarita. Bakat ku kaget nempo Mang Itok ngan tinggal cangkangna wungkul. Tapi sanggeus Bilani rada lalar cerikna. Pok Mang Ucin nanya ka Bilani nu keur eurih-eurihkeun. Kumaha ieu teh Bilani? Narek ngahudangkeun teh kalah ka diceung cerika, na teu daekeun hudang Mang Itok teh. Cek Mang Ucin bari neuteub kana beungeut Mang Itok nu geus pias. Mang Ucin, Kang Itok teh teu daekeun hudang, Mang. Kumaha atuh kuring teh Mang Ucin? Nambat ku teu teuing nyari Kang Itok. Bebeja hayang sare nu tibra kalah ka teh hudang deui. Nyana rek ieu mah tadi teh moal ditinggalkeun ku kuring teh. Cek Bilani bari nyusutan cimata nu buru-buru teu saat-saat bari inghak-inghakan. Ari Mang Ucin sanajan geus ngarti kana naon-naon nu kajadian pok nanya deui. Jadi Mang Itok teh teu bisa hudang deui nya? Nah, bet asa disamreh heula ari kieu carana matunya. Duh. Hampura kuring teh Mang Itok. Kuring teu bisa nganteur ka Mang Itok nu rek balik. Tapi sok sanajan kitu muga ulah aral subaha we Bilani. Keun da mata kieu ge meureun geus nepi kana titis tulisna. Sakieu mah untung Mang Itok teh bisa keneh kapiara jeung kaurus ku Bilani jeung ku kuring sapara kanca. Sedeng urang mah cantang tu bakal aya nu ngurusna. Buat teuing urang mah bakal ditakdirkeun paeh jauh jeung kulawarga atawa kumaha we da puguh hirup manusia mah teu langgeng. Tah kulantaran kitu geus we lah. Ulah dipake cerik balilihan Bilani. Mending urang piara sakumaha mistina Mang Itok teh. Sok urang pindahkeun ka tengah imah. Ngarah babari ngabaritanana. Cek Mang Ucin bari terus ngadeuketan layon Mang Itok. Hari nu sejen memeh nurut kana pangajak teh. Mang Ucin teh meuni reang nyarebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sanggeus kitu mah kakarang ngarilu ngagarotong layon Mang Itok sarta dipindahkeun ka tengah imah. Sakumaha biasana layon teh dikadangkeun sinanyang hirah ngaler. Bari dirurub ku samping kebat. Ari Bilani jeung si kulup harita teu daekeun jauh tina layon Mang Itok. Duanana ngajarentul bae gigireun layon Mang Itok. Sanggeus beres sarerea gek sarerea dariuk deui. Bari ngariung layon deui ayeuna mah. Teu lila pok Mang lebe nyari. Teu sangka geuning horeng Mang Itok teh bakal kieu jadina ieu. Lantaran disangka ku kuring Mang Itok teh bakal terus jag-jag kawasasari. Si horeng ceritan Mang Itok basa peuting kamari teh kabeh ge nganupukeun silib. Siloka pikeun urang ngandasar urangna we nu balegug meni teu ngarti pisan. Padahal lamun kaharti mah ti kamarina meureun moal kapalingan urang teh. Sakurang-kurangna bakal bisa nungkulan dina waktuna Mang Itok mulang. Tetela Mang Itok teh. Luhur ilmu jemar ku pangabisa. Hanya kawe parantoskeun aku titis tulisna. Da takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar parantos janten papasten Gusti Yang Widi. Nya urang mah karitu marima kana kadar. Keun manak ieu ge. Mang Itok parantos sampurna urang doakeun disangkan Mang Itok kenging tempat anu layak mungguh Allah. Ditempatkeun dina tempat hartosna mah tempat anu matak nyenangkeun pikeun Mang Itok. Hartosna mah tempat anu matak ngagumirakeun pikeun Mang Itok. Sakitu kira-kira dua urang mah teu aya deui. Diwati urang ngadoakeun sangkan Mang Itok meunang tempat anu layak mungguh Allah. Cek Mang lebe bari nyabutan janggotna bangun anu handeueul pisan sigana teh. Ari nu pangheulana nempas bah aok harita teh malah sarua jiga nu ngarasa handeueul deui. Alah nya eta atuh abah ge bet ambak kapegung tungtungna teh ieu teh. Ari geus kajadian kieu teh. Bu abah kakara kapikir ayeuna caritaan Mang Itok nu kamari. Padahal jelas nah caritaan Mang Itok teh anu disebut panon poe geus tunggang gunung.
sarta lamun kebenaran aya cahaya layung ge sanajan ca ngebrak ngan saukur ngabibita wungkul eta teh sanya nama umur Mang Itok moal lila deui bakal surup atawa bakal tutu sedang kenu dimaksud cahaya layung sigana kaayaan Mang Itok anu jag-jag balajag jika geus cager padangan saukur ngabibita ka urang da buktina estungan sakilat pisan saterusna mah poek mongkleng butarata nu akhirna urang teh kacolongan teu bisa nungkulan kaduhung abah teh jadi jelema teh balagu da cacak lamun nyaho ti kamarina mah moal ditinggalkeun Mang Itok teh ku abah teh meureun ceuk Baok bari luk tungkul ciga nu nya kaduhung lantaran rumasa joledar ka Mang Itok sarerea pada ngeluk eueuh nu nyarita ngarasa sedih ku ditinggalkeun ku Mang Itok lantaran sedihna kahiji ka Mang Itok teh jelema anu gede jasana di eta tempat mah bahkan sanes wae di desa Cihanjuang malah di desa-desa sejen di kampung-kampung sejen jelema-jelema pada merlukeun Mang Itok namung ai parantos dikeresakeun kedah mulih ka jati mulang ka asal mah da kedah kumaha urang mah teu bisa neangan nyawa. Dina kayan sepi jempling Mang Ucin nyarita kuring ge memang abah oge Mang Lebe teu eleh kaduhung lantaran kuring mah ngadenge jelas pisan kana caritaan Mang Itok ngeunaan pati sabab tadi pabeberang kung si ngobrol paduduaan jeung Mang Itok malah make nyabit-nyabit kana perkara umur jeung pati segala rupa kuring mah sajaba ti kitu kuring narima amanat ti Mang Itok wah pokona mah geus teu kudu dicaritakeun lah rasa kaduhung teh ceuk paribasana teh mah gedena Gunung Galitri nu ngajung kiring masih keneh leuwih gede rasa kaduhung kuring lamun ceuk kuring harita ngarti tang tu diajak dahar babarengan ge bakal nurut malah sanajan ka mana bae ge pasti bakal ditutur-tutur ku kuring ceuk Mang Ucin teh eleh rasa kaduhungna lantaran teu rek nyebut kaduhung kumaha atuh da sasat asa dibongohan maotna Mang Itok boros-boros sifat Mang Ucin sapara kanca dalah pamajikanana sorangan sarua ngerasa kapalingan Mang Itok teh bebe jarek sare tibra ari si horeng tibra pisan malah beh tongoheun di tibra sarena moal bisa hudang deui jasad Mang Itok teh ari Baok jeung Mang Lebe meuni rada ngaranjug bangun ngadenge caritaan Mang Ucin teh lantaran nyabit-nyabit kana perkara amanat segala rupa pok Mang Lebe nanya ka Mang Ucin lantaran ngarasa panasaran oi ke nah amanat teh amanat naon Mang Itok teh Mang Ucin apaan geus amanat ka urang sarerea basa peuting kamari teh cik caritakeun ka kuring atuh sugan we kuring bisa mantuan ngalaksanakeun sangkan nu mulang sugemaeun kitu tah bepeurieun waktu keur geringna urang teh teu bisa ngubaran atuh amanatna urang perhatikeun ku sarerea sanes kitu bah cek Mang Lebe bari ngareret ka Baok nu keur ngeluk tungkul barang ditanya kitu ku Mang Lebe gancang Baok ngajawab meuni giatna keur nyoloros Mang Lebe abah satuju pisan lamun sagala rupa amanat ti Mang Itok dilaksanakeun ku urang sarerea tah kulantaran kitu sok geura caritakeun ka abah amanat teh ti Mang Itok teh Mang Ucin lantaran abah ge sarua ngarasa penasaran hayang buru-buru nyaho kana amanat ti Mang Itok teh nu ditepikeun ka Mang Ucin teh ceh Baok bari ngareret ka Mang Ucin sedang sameme Mang Ucin nyarita kaselang manten Bilani anu tita tadi ngilu ngabandungan kana sakabeh nu keur diobrolkeun laras Mang Ucin da ka kuring ge sarua ngarasa penasaran kuring ge jeung hayang nyaho kana amanat Kang Itok teh nu ditepikeun ka Mang Ucin da ka kuring mah teu aya umunah teu aya amanat Kang Itok teh sok caritakeun ka kuring ge hayang ngadenge cek Bilani bari inghak-inghakan masih keneh ceuri ngusapan sirah anakna ari anakna mah tekan pulahak polohok we gawene teh bubuhan can ngarti meureun Mang Ucin pok ngajawab pertanyaan sarere nyari sarerea ngarasa panasaran mah taya halanganana ku kuring dicaritakeun malah lamun perlu mah sakabeh obrolan kuring jeung Mang Itok teh bakal dicaritakeun kabeh
ngan hanya kalau waktu kaburu beak itu para mitra.